wudu mah wudu, terus bae urang boga wudu bae bagus. Luar biasa. Eta teh termasuk kana wiridan waliin min auliyaillah. Lamun aya jelema geus dawamul wudu wali bae geus ka kitu mah. Carang nu bisa jelema dawamul wudu teh carang, nu mancak carang, tidak bisa mempertahankan wudu karena bobos terus. Nyawa bobos ya. Hitut. Hitut. Nu matak hitut bae naon? Pan barang daharna tadi bae isuk-isuk teh kapan wudu. Kemudian ditambah ku endog kurang asak. Kadang-kadang mantang, tempe, eta kapan bibit hitut. Eta teh bibit hitut teh kos kitu tah. Jadi urang bae bisa mempertahankeun moal kajen kumaha ge lantaran atuh mendesak keadaanna darurat. A'udzu billahi minasy الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Allah alam bin muradi wa in kuntum mardalan lamun ana sira kabeh iku pirang-pirang kanggring awala saparin atawa ingat tasalumaka yang musafirin tegese kang lumaku kabeh oja ahadu minkum atawa tegasa paung suci kang tetazakin sira kabeh minal ghaib saking gaib ay ada tegese gawe ada si ahad awala mastumun nisa atawa ngagepok sira kabeh ing pirang-pirang wadon Bakom itu fi ayatin nisa istingin apa umpamanya lapad lamas tuming dalam ayat surat nisa falam tajidu maka orang nemu sira kabeh maan ing banyu ba'da talabi ing dalam sausana nyuprihin maan patayammamu maka pada tayamum sira kabeh sidu sa'idan thayyibat tegese nejas sira kabeh ing lebu kang suci turabam tahiran tegese lebu kang suci famsahu maka pada ngarusap sira kabeh diujuhikum kalawan pirang wajah sira kabeh wa aidikum lan pirang-pirang tangan sira kabeh ma'al mirfaqaini sumertana sikutroro minhu saking sa'idan thayyiba bidarbataini kalawan rong pukulan wal balil yasatlan tiba ikut tumaidakeun kada elso bayanatis sunnatul lan martalakeun sunanal murada satuhune kang karepakeun iku babul udwaini isti'abul udwaini bil masih yurambahi pa anggota kalawan Musa ma yuridullahu orang harapakan sapa Allah liya jara deponen tak ada diakan ya Allah alaikum ingat sira kabeh min harajin saking rupak baikin tegese rupak bima fardha alaikum kalawan barang kang mardukeun ya Allah ingat sira kabeh minal wudu'i wal ghusli wat tayammum saking wudu lan adus lan tayammum wala yuridu lan tetep harapakan ya Allah yutahhirakum darapannya tajicikan ya Allah kum isra kabeh minal ahdatsy wa dzunub saking pirang-pirang hadas lan pirang-pirang dosa wal yutimma ni'matahu 'alaikum lan darapannya nyampurnakeun ya Allah ing nikmat Allah ing atas sira kabeh Islam kalan Islam bibayani syara'i din kalan martalakeun pirang-pirang syariat agama la'allakum tashkurun manawa sira kabeh iku syukuran sira kabeh nikmatahu ing nikmat Allah nikmatahu ing nikmat Allah hiji ayat tapi nyaritakeun tilu hukum hiji hukum wudu beres
Dua, hukum mandi junub beres. Katilu rek nyaritakeun tayam. Wallahu a'lamu bimuradihi wa in kuntum mardo lamun araya maraneh kabeh eta mardo garri. Jawabna fatayammamu sa'idan thayyiba. Sok tayamum make lebu anu suci. Lebu teh bahasa kolot baheula. Bahasa urang nama taneuh anu alus lir kos lebu. Sebab bahasa lebu di urang mah lebu teh adalah lebu hau. Bahasa lebu hau. Tah, ieu mah lain malah teu sam make lebu hau mah. Make taneuh nu geus dialuskeun, dilemeskeun nu sarupa jeung lebu hau dina pada lemesna. Jadi make taneuh sing hade. Bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an ieu umum. Wa in kuntum mardo lamun araya maraneh kabeh eta mardo garing teu dicaritakeun tahapan-tahapan geringna. Apakah ieu teh nyeri mata? Gering teh apakah nyeri ceuli? Apakah gering teh gering panas? Apakah gering teh ieu teh gering teh kitu? Darah tinggi atau gering teh gering teu dicaritakeun wa in kuntum mardo mun maneh gering tayamum ulah make cai. Sakitu bae pokona mah. Mantak loba nu ngagunakeun asal boyang hulu saeutik tayamum. Nyeri ceuli cenah kula gering kene kan nyeri ceuli ge atuh. Ieu rada nyeri ceuli bung make cai tayamum. Buguri rada nyeri mata cenah saeutik. Ah tayamum bae tambah nyeri sia ka jeung kumaha ge. Tayamum. Aduh cenah ieu rada pargel. Naon nu pegel ieu tak kengkeongan saeutik. Ah tayamum bae. Gering kene kan pegel ge atuh. Pegel ge gering kene. Tah ieu umum ieu bahasa wa in kuntum mardo. Saha bae maneh gering. Mun andai kata marane gering. Heup deuk salat. Nah ieu wayahna tayamum. Tetakan bahasa teh lamun nilik zahir makan sakitu doang teu kabongkar saku potongan tukang ngridit mah. Teu kabongkar. Bejakeun ka Muhammadiyah coba tah. Neuleuh zahirna mah kos kitu tamin. Pamin. Ieu tah kos kieu tah zahirna mah tah saya Muhammadiyah coba pangamukakeun apakah gering setiap gering pan ieu mah teu dicaritakeun gering nu mana ieu teh pokona mah mun maneh gering saha bae di mana bae tayamum. Pan teu etis sakadar ieu hulu saeutik bae mah hajo tayamum teu bagus. Mantap cek Imam Jalal maradon yadurruhul ma. Gering anu ngabahayakeun mun make cai. Jadi geringna mun make cai bahaya kok bisa gitu sih? Pan tadi geus ieu teh kan nyaritakeun wudu. Nyaritakeun wudu teh make cai. Kuari geus teu bisa make cai kitu. Geus teu bisa make cai lantaran gering. Berarti geringna teh nu geus teu nu bahaya make cai. Teu bisa make cai kakarak tayamum. Talamun teu diadukeun ka ditu bakalna ka umumanna tersae. Di awalnya wa in idza kumtum ila sholati di mana maneh rek ngarepkeun ngalaksanakeun salat fagsilu wujuhakum wudu tadi kuari mah teu bisa make cai lantaran gering wa in kuntum margo mun maneh gering fatayammamu tayamu geus geringna gering nu teu bisa make cai ulah nurutan paham nu anyar kuari pokoknya asal gering we tayamum gering nama ge sapira nyeri kutil doang tayamum jadi gering teh geus sarua bae salesna saeutik nya tayamum ulah kitu ieu mah gering anu bahaya mun make cai tah eta kakarak make lebu tayamum ngaranna luka di dia ye, tek, misalnya tabrakan atau borok di dia.
Perban kan otomatis. Cek dokter ini jangan kena air ya, sekitar 15 hari ya. Saya kan keputusan dokter temenang kena cai lantaran dokter nyahun mun kena cai angel kacager. Angel kacager. Yes, berarti dia diperban, tidak anggota wudu, anggota tayamum malah mah, anggota tayamum. Tapi diperban tak ieu teh ya, make lebu tayamum. Make lebu teh nu ieu na doang, ieu mah jag-jag, wudu, berarti urang wudu heula. Salat wudu biasa bae, wudu ka dieu. Kalau ieu biasa wudu heula ka dieu, ka dieu wudu. Tah, kalau ieu kan can ka wudu aja. Kalau borok, perban can ka wuduan. Nah ieu tayamum heula di jero wudu tayamum. Sehingga ada lain geus beres wudu ka karek tayamum lain, di jero wudu tayamum. Nah, ieu beres. Make lap heula tayamum heula. Oke. Dicaritakeun fatayamum sa'idan thayyiban. Tayamum. Nayamuman ieu. Beres ieu, beres tayamum. Karek cai deui ka dieu. Biasa, geus ka dituna beres, teu kudu iadah, teu kudu qada, teu kudu nanaon. Apa? Pelbah ieu tayamum teh pelbah ieu. Urang tengah-tengah wudu pas ieu beres, tayamuman ieu kuar ieu, tayamuman ieu. Jadi ulah waka ka dieu. Langsung tayamum beres karak wudu deui, terus ke. Tuh kitu. Lamun geus kagoler we kieu, ieu mah ngagoler we di rumah sakit, tapi ai jeruk mah beuki. Artinya osok kene asup kene ngobrol biasa, kan ngagoler we. Tah ieu banyak kita naon ieu panas, gak boleh kena air, cek dokter ini mah. Tunggu pokona mah teu meunang kena cai bae panyakitna naon ge di rumah sakit mah hese jadi impus. Nah, ieu kumaha urang jagjag biasa tayamum biasa we tayamum. Kayak bakal dicaritakeun ieu cara tayamumna. Ieu mah kan kudu tayamum bae lah. Tayamum ka dieu. Salat beres. Allahu Akbar. Jadi cenah pikir aya atuh salat teh geus atuh teu bisa nang. Salatnya di rumah sakit ieu. Asana, wah di rumah sakit nu salat. Di rumah sakit teh. Nyiblat mah bisa nyiblat ke. Biasa we Allah. Suku gua rada saya tiga dia. Allahu akbar subhana rabbiyal azim. Sami Allah. Sujud gua bisa orang sujud. Allahu akbar. Ini ada kaliru sujud jeung ruku. Anu bagus lo make kenek. Abah di sholat ya ke anakna. Guys, sia ngabejaan ka abah mah. Abah nangis kieu bae ka goleh. Bah, takbir bah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim takbir. Teh mate ta supaya nurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak tan mantak kudu mondok ge ulah sakola bae tah, kudu ka kitu tah tolol. Jang nalkinan abah tah. Di mana keluaran FM anu becus kos kitu mal bisa. Mondok cak aja mondok goblok. Tah, mondok papan bisa. Atau kuari ngaji sareng bapak iki mondok kene. 2 jam tapi mondoknya. Iya beneran nih mah, kiai jeung santri atuh geus nyararama aja. Enggeus ngaji. Ngan embungnya lagi praktek mah. Ngaji mah. Anak, ya bisa nalkinan abah. Bisa bah, jawaban aku lama mondok. Talkinan abah. Mangga minahin kan, nyetel kan. Coba lamun ka mana eta si Jayat aya. Ya, apa rek salat tang nalkinan. Naon dah talkin? Insyaallah. Wih, aipan sih dokter Andes, Pak. Dokter Andes tinggal dokter Andes satu abad. Ya kula mah teu bisa nalkin. Boro-boro nalkin kula ge telok salat. Allah. Eta pan rugi jasa beak sawah sabaraha hektar. Beak sabaraha hektar eta yang jadi dokter Andes teu bisa nalkinan abah acan rugi amat eta kolot. 5 hektar beak jang neangan akademik. Tapi ternyata abah muriang teu bisa nalkinan. Tapi ieu mah tah nu teu beak sabucu-bucu acan digerokeun ka dieu abah ieu pangnalkinan kan. Siapa? Ada teu beak sabucu-bucu acan. Aya, Pak. Yes.
Ulah nulalkinan. Anu ngolon bah, ngolon. Guys, tayamum nantos bah, entos. Muncan kok kula ditayamumankeun. Tuh pan nyahoan. Mantep jasa eta. Nyaho sah nyahoan teu naon, pokona mantep bae heula. Aduh. Hartina aya nu teu ngasahkeun ditayamuman ku batur. Aya. Di mana nyokotna? Idza kuntum ila sholati kadieuna wa in kuntum marbo fatayammamu khitab da kasaha. Jaed mun anjeun gering jaed atuh anjeun teh kudu tayamum pan syarat jeung jawab teh kudu akur. Manya mun anjeun gering jaed Umar tayamum sia kan nita kajaed. Lu gering lah jahe, itu tayamum Umar. Tah, eta bahasa mun diusul pikirkeun rame moal mah hisabulan. 2 jam ge geus dikelitrikan betul. Komo eta bahasa guru bahasa Al-Qur'an diusul pikiran. Wahara ngabongkar kos kitu teh. Wa in kuntum mun anjeun teh mardo gering jahe misalna patayammamu atuh anjeun jahe tayamum. Jadi itu berak kadaet temenang kuari nu tayamum nak kiubat dan nu gering nak kidaet kuari kumaha lamun nu gering nak kidaet di tayamum mana ada kuki Umar diistilafkeun sebab tetap kitab ka kidaet kudu kidaet bae nu ngalaksanakeun bab tayamum mah bab tayamum kudu sorangan beda jeung wudu lamun wudu mah diwuduan teu nanaon lantaran ai wudu mah asli tama abah pangwuduankeun mangga wah ya geus diwuduan ku anakna niat bah. Kalau ini diuruan ku anakna jadi. Ku anakna, ku incuna, ku tetangga jadi. Asal ulah ku bebenena bae. Batal. Beres jadi. Tapi perbah tayamum mah diistilahkan mun ku batur. Tapi nu mutamad tetap masih kene meunang. Nah, sebab naon? Sebab aya alternatif ka ditu da geus teu kudu tayamum ieu mah salat da, salat lihurmatil waqti geus bisa tayamum acara berarti ka sebahup karana. Geus bae salat lihurmatil waqti. Abah mah nu salat sorangan bae, salat lihurmatil waqti. Allahu akbar asal ngadenge azan, Allahu akbar salat. Ngaranna ngahormatok ngang kana qada. Tadi mah cerita Abah talkinan di salat teh. Mangga Abah, ayo geura. Tuh, langsung. Sok. Anakna anu ngomong di dia di sigigir ya. Takbir bah. Allahu akbar. Abahna kieu. Nyetel ja abahna ge mondok. Bismillahirrahmanirrahim. Anakna anu ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Anak ta di sisi maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kan urutan panjangna teh ngaran ditalkinan teh dibejaan lah bahasa ketosna mah dibejaan. talkin biasa nu paek meureun. Ayeuna wairul maghdubi hese aing mah ngomong jeung kurang lembur kos ieu hese. Wairul maghdubi alaihim waladdallin. Ulah baca surat. Jelema gering suratan. Udah baca surat tuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbika. Akabana paeh di dieu aing ngasalna ieu. Ulah pake surat gitu kudu. Kugu ieu nu parduna ge nu anu parduna ieu dicoceng teu tayalan teu naon kitu ngaranna teu wudu acan geus teu kudu make surat nya ada talqin teh tak kitu ieu baru rukunna bae ghairil maghdubi alaihim waladdallin ruku bae ieu Allahu akbar Allah intinya mah meunang ngomong ruku ge jangan mah teu salat ieu asal abahna bae ulah ki oh kuari ruku ieu atuh bah Dapat sarua jeung ada tikus. Kayaknya gua gak omon. Tuh, sarwana sama kos gitu. Nah, ieu talkin teh kos kitu nyetel. Bapana, ustaz, santri, anakna nyantri bakal nyetel. Terus. Itidal, sami Allahu liman hamidah, sami Allah. Ngabejaan deui saladang kan keliru. Ngring mah. Allahu akbar sujud dia subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Allahu akbar rabbighfirli warhamni biasa terus datang kan assalamualaikum warahmatullahi beres geus masya Allah nikmat asal 1000 hiji
Henteu 1000 hiji kajian ku kumaha ge henteu bae. Eta hese kos kitu deui salila aya akal kene mah wajib urang salat. Tuh. Wa in kuntum marbo lamun maneh gringna maradon yadurul ma mun make cai bahaya teh i angel kacager wa imma gering nu mantak ngabahayakeun teh bakal cilaka ka dituna leuwih parah. Aya anu angel kacager kitu bae, aya nu leuwih parah mun make cai. Tahu make cai kok kitu teh. Ulah make cai. Jadi berarti mun make cai angel kacager kitu bae, ngaganggayeun disebutna teh. Atau mun make cai leuwih parah. Eta ulah make cai, tayamum berarti tayamum. Ieu patayammu sa'idan thayyiban. Jadi kedua awala safarin atawa anjeun teh aya dina keur beberangkatan wa in kuntum ala safarin mun maneh kaayaan keur beberangkatan nyaba ai prakadieuna falam tajidu ma anjeun terek salat teu manggih cai fatayammamu sa'idan thayyiba tayamum. Urang berangkat ke mana ku ari ka Pandeglang. Ari encan waktu salat mah tayamum mah teu meunang ieu. Ke geus asup waktu kakara. Beda jeung wudu. Wudu mah wudu. Terus bae urang boga wudu bae. Bagus. Luar biasa. Eta teh termasuk kana wiridan waliin min auliyaillah. Lamun aya jelema geus dawamul wudu wali bae geus ka situ mah. Carang nu bisa jelema dawamul wudu teh carang. Nu macak carang. Tidak bisa mempertahankan wudu karena bobos terus. Nyawa bobos ya. Hitut. Hitut. Nu macak hitut bae naon? Pan barang daharna tadi bae isuk-isuk teh kapan wudu. Kemudian ditambah ku endog kurang asak. Kadang-kadang mantang, tempe, eta kapan bibit hitut. Eta bibit itu teteh kos kitu tah. Jadi urang bae bisa mempertahankeun moal kajian kumaha ge lantaran atuh mendesak keadaanna darurat. Darurat. Sabab bibit itu teh diayakeun ku urang di dieu. Tah anu bisa mempertahankan hitut sote. Daharna api. Ieu naon ieu dari. Endog. Bung. Kecuali bebereumna doang. Atuh gue eta dan lain sebagainya. Nah, eta kagarak bisa mempertahankan. Atuh ieu mah cabrek aya naon di dahar, aya naon di dahar. Moal bisa mempertahankan. Nah, teu naon andai kata teu bisa mempertahankan wudu teu bisa. Kuatnya cuma 1 jam. Hitut, wudu deui. Itu teh wudu deui. Kajenteun keur naik mobil urang keur 120. Bebe jaga supir. Ada apa? Batal. Aduh, supir. Kok krem amat ya? Batal ya. Dengan cai. Cai wudu. Eta hebat wali teh kos kitu. Udah berangkat deh. Set 120. Stop. Batal deh. Cak supir. Aing mah aya eureun wudu kitu mah di restoran mantap. Di restoran ieu wudu batal henteu. Aing sial boga bos cak supir. Ku goreng-goreng teh nasib aing. Boga bos aing di restoran teu batal tah wudu. Aing di tengah jalan. Tah, wa in kuntum mun marameh ala safarin. Aya dina perjalanan nyaba maksudna ti dieu ka Pandeglang. Idza kuntum ila shalat, maneh rek arepkeun salat kabeneran aya dina perjalanan. Nah, jangan cai. Barang ka masjid eueuh cai ka mushola, eueuh cai nanyakeun ka masyarakat di dinya. Oh, di dieu mah geus aya saminggu mah eueuh cai. Di dieu kumaha teh? Eueuh bae eueuh cai, aya geus setik-setik jang minum doang. Aja teman di junub kami ge tayamum. Oh, eueuh cai burung di dieu. Geus tayamum fatayammamu sa'idan Ibatu aya atur datar kok kitu engke diaturna di fikih. Ieu Qur'anna tang ngabongkar datang ka jadi fikih ijma' ngaranna lain pagawean urang pagawean mujtahid Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam dan selanjutnya.
Hese tetekos kita. Tak ieu sapar ratapan umum. Wa in kuntum ala safarin mun maneh teh aya dina keur perjalanan keur nyaba musafirina keur dina nyanyabaan. Kapan ai musafir mah aya deukeut aya jauh ti Cilongo ka Picung ge eta teh geus sapar keneh bae. Urang datang ka Picung dur waktu salat azan dikumandangkeun neangan cai di Picung teh eta patayammamu so ieu keur carita keumumanana. Ieu datang ka mana ieu saparna ieu. Au ala saparin teh make koin mana? Ieu teh umum. Sakumaha tadi mah mardo. Nah ieu anu nerupkeun di kaidan saparna sapar tawil. Ieu adalah ulama. Mentak nah ieu pagawean ulama kos kitu beunang ti mana? Didukung ku hadis nu mana? Didukung deui ku keterangan nu mana? Ieu panjang carita. Ieu mah keur carita kaumumanana au ala safarin. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyib. Au jaa'a ahadun minkum minal ghaib. Atawa maneh datang. Au jaa'a ahadun atawa datang salah sahiji di antara maraneh kabeh minal ghaib tina ghaib ai ghaib mah tadina mahalul ghaib tempat WC. WC teh ghaib garana. Tapi nu dimaksud di dieu mah dasa boga hadas berarti ieu teh bahasa kinayah. Kinayah teh maksudna jaa ahadum minal ghaib teh nyana ngaluarkeun kotor baik di hareup maupun di tukang. Boga hadas leutik teh kurang. Taski batal wudu berarti ki teh tas ngising. Batal wudu berarti ku sebab ngising lantaran di dieuna neangan cai eueuh cai falam tajidu ma'an gape fatayammamu sa'idan thayyiba batal berarti tah jelema ngising batal wudu mun teh mah aya cai wudu deuk salat teh ngisang heula wudu ki boga hadas berarti mun deuk salat ngisang heula karat wudu. Mun cai fatayammamu sa'idan tayyib. Aula mastumun nisaa atawa maneh ngusap ka pamajikan anto jeung awewe anu lain mahram. Ta eta teh falam tajidu ma'an teu manggih cai idza kuntum ila sholati maneh deuk salat geus asup berarti waktu salat. Eta teh ida kuntum teh deuk salat di mana deuk salat geus asup waktu salat. Eta pan perbedaan jeung tadi dina wudu. Ai wudu mah memek asup waktu salat ge wudu teh heula masalah. Idza kuntum ila sholati maneh rek salat nama engke jam 12 leuwih. Tapi wuduna ti kuari sah bae wudu kuari pake salat zuhur masalah wudu mah. Tapi lamun urang kuari tayamum persiapan jang salat zuhur teu sah. Menang nyokota ti ayat-ayat eta keneh idza kuntum ila sholati di mana maneh rek ngalaksanakeun salat berarti lamun deuk salat mah geus asup waktu salat sebab deuk ngalaksanakeun salat moal aya salat dilaksanakeun lain di luar lain di jero waktu berarti ieu teh geus asup waktu salat geus asup waktu salat neangan cai cai lantaran boga hadas mantes antol jeung awewe mantes antel jeung lain mahram jeung pamajikan lah misalna. Aula tumun bisa di dieu teh bahasana bahasa nisa mah panjama. Ai jama mah min syagil umum berarti jeung awewe termasuk pamajikan urang nu lain muhrim, pamajikan urang nu mantak urang dikawin ge lain mahram. Berarti batal urang jeung pamajikan. Cak Muhammadiyah mah teu batal. Cak Muhammadiyah mah antar urang jeung awewe teu batal, teu salah asal ngamazhab. Tapi lamun mazhabna tetap Syafi'i batal. Lamun mazhabna Hanafi teu batal sebab mazhab Hanafi mah ngamaknaan lamastum teh di mana jamaktum. Mantak wa in kuntum jamatum an-nisa mun mana maraneh mantas happy. Jeung pamajikan mantas jima jeung pamajikan kemudian rek salat neangan cai eueuh cai. Nah ialah fatayammamu sa'idan thayyiba. Tayamum
Jadi Imam Hanafi ngamanaan lamastum teh jamatum. Kecek Imam Hanafi mah kulantaran jamatum jima antol mah jeung pamajikan teu batal. Antol mah jeung awewe lain murim teu batal. Sebab lamastumna di mana jamatum mun jima jeung pamajikan batal wuduna. Ai sakadang antol mah teu batal. Imam Hanafi mah tak kurang sok ditaklidan ari ka Mekah. Lantaran di itu teh loba orang Pakistan, loba orang India nya nama kadina ketempo. Urang keur toab antol deres jeung urang Pakistan jeung urang Libanon mah ai eta jeung urang negro. Nya hideung nya batal. Urang takroni, urang Habsah, eta tetep bae batal. Bagus itu jore batal bae. Kadang-kadang lah ai ieu mah non kadang-kadang leungeun mah bisa dipertahankeun ku urang makruh ge kieu. Padahal makruh toab urang kieu makruh teu beunang. Sebab eta mah kitu masih dakap sebab ai toab pan ulah didakap kudu biasa bae kieu. Tapi orang mempertahankan wudu na kieu bae diasupkeun ku urang kana ihram ka dieu bisa bae geus lah tapi pan suku urang mah kikian nyana mah pan waduh sakumaha kabadungkul pan brak atuh urang ngahindar nyana teu ngahindar atuh batal deui bae pan ye hararese amat hese kajen kuku mah ge salamet 2 puteran ka 3 puteran antel salamet 4 puteran ka 5 puteran salamet ka genep nganggeun 7 antel pan tinggal hak-hakanan urang hak sial budak batalkeun aing ye cek Allah teh tuh ku hese-hese teuing Hanafi pake taklid atuh tuh lantaran cek mazhab Hanafi mah anjeun awewe teh teu batal nya mah saya urang taklid gusti abdi bade toab taklid ka mazhab Hanafi nu teu ngabatalkeun wudu yen lalaki antal jeung awewe beres toab. Oh, geus urang hantel atuh. Kutu batal-batalna aya orang Pakistan toel. Cek pemajikan, "Hei, mutual toel teu batal." Teu batal sih teu batal tuh bobogohan gitu mah. Eta mah bobogohan mah lain masalah mata tah mah urusanna. Ai ieu mah teu batal. Tungtung lah keur toel ribut bae jeung pemajikan. Ka eta kos kitu tah, nya. Mak mazhab Hanafi mah lamastum teh di mana jamatum. Tanya urang. Hanafi kok berani sih lamastum di mana jamatum? Oh Gusti Allah teh maha sopan santun. Lantaran Gusti Allah mah teu ngabahasakeun kana nu jore dibahasakeun ku nu jore. Teu. Nu sok kabahasakeun jore mah urang rawakidang. Teu jore mah. Dia ewe dia emang dari bawah. Eta pan kadenge ku urang Cilongok pan lemes atuh pan buringkak bulu. Ya Allah ya Rabbi dia tadi ajak emang eta pan urang mah ngomong ewe teh ya Allah maksudnya cewek nya teh ngan geus biasa bahasa itu ewe tah eta teh bahasa goreng lain keur nyaritakeun jore ieu mah keur carita bebeneran ini milu dibuat dewe lurah teu jero-jero acan teu kira-kira eta bahasa mal kaartian ku urang Bandung mah naon teh teh itu maksudnya milu dibuat di pamajikan lurah teu jero sawahna milu dibuat di ewe lurah teu jero pan eta waduh Asia milu dibuat di ewe lurah kumaha teh di pamajikan lurah jadi berarti pamajikan lurah ngajak dibuat tah sawahna aja teu jero deet mun cara urang mah atuh geus bahasa kitu tah mah. Tapi eta kunyana mah tuh bahasa itu bagus bae. Allah mah mun ngabahasakeun jima teh wati sopan. Maka kinayah jima. Eta bahasa-bahasa Gusti Allah. Jadi sopan. Geus bahasa lamastum teh ya dijimakeun lantaran sopan na Gusti Allah. Lamastum teh bimana jamatum geus kinayah atup dah lamastum bimana jamatum. Kitu cek mazhab Hanafi. Lantaran beberapa hadis ceritakeun annan nabiyya jama'a, annan nabiyya lamasa, annan nabiyya loba hadis nu nyaritakeun Kangjeng Nabi jima make bahasa langsung. Kinayah berarti kitu cek mazhab Hanafi. Oh, ai anjeun sampai bisa lamastum eta bisa makekeun lamastum henteu make jima kunaon? Cek Imam Syafi'i bahasa teh aya bahasa hakikat aya bahasa majaz. Selama bahasa bisa dipakaikan hakikat, dan kalau pakai majaz atuh mah hese-hese.
Geus lamasum teh hakikatna teh eta adalah ngusak atuh ngusak geus naon make ngahesekeun urang bojol. Urang cikupa nu teu ngaji lamasum di mana jamasum pan eta teh kudu ngabahasakeun kinaya atawa majar riwos aing mah salila make bahasa hakikat bisa hakikat teh ulah make majaz-majazan. Di bener kabeh ja. Hanafi ja bener. Mazhab Syafi'i bener. Nu teu bener mah Muhammadiyah. Nu teu ngamazhab atuh aing nya turut mah aing nurut ka Hanafi, no problem. Nurut ka Imam Syafi'i mangga, ieu mah ngamazhab henteu, ijtihad teu becus, tapi sosolonongan teu puguh. Tah eta hese kos kitu. Tah, aing ngamazhab teu mantak daun sadar diri aya mazhab madahibul arba, pek deuk ka mamana oge. Asal make mazhab sebab deuk ijtihad deui ulah-ulah ku bangsa kiai nu baheula ka dieu kuari keterukeun ilmu sia ngadu jeung aing sia datang aing lupa mah dia teh ieu dia bahasakeun wa in kuntum mardo bae moal becuseun ka jeung kumaha ge lah moal ieu ukuran mardona datang ka mana ai urang mah pan Syafi'i maradon yadurruhul mata eta menang mazhab Syafi'i tak kulantaran jangan mah misalnya teu make ulama gering mana ieu Caknya gering yang membahayakan kalau pakai air. Dari mana kamu? Ayo, dari mana? Bisa, bener lo. Selamat lo, gak bisa gue tempeleng lo. Ayo, dari mana lo? Marodonnya mardon, mardonnya mardon. Maron mana? Yang membahayakan pakai air. Itu kata siapa? Kan eta nu ngabahasakeun gitu teh ulama. Menang nyurtil tidauhan Kangjeng Nabi. Loba geus hadis teh caritakeun. Eta pan ulama. Atuh mah teu percaya ka ulama. Atau asakna bae geus. Tak menang Imam Syafi'i. Maradon ya terruhul ma. Geus ngeunah. Berarti kakarak nyeri ceuli-ceuli mah teu menang tayamum atuh. Si ade beusi di lembur, sia kurang tayamum nyeri ceuli. Ambo bodak. Emang bahaya mau make cai. Henteu sih malah masuk di caian. Atuh. Tayamum teh tolong eta masih. Cai lama tuh make hakikat bae cek Imam Syafi'i teh. Sebab mesti kena bisa make hakikat teu meunang ngagunakeun majaz. Nah iyalah lamaskeun nabi mana hakikat. Geus lamun dihakikatkeun lamsu teh adalah ngusap. Antel di mana aranjeun antel jeung awewe baik eta pamajikan maupun dengan berarti batal wuduna ana deuk salat lantaran batal wudu. Wudu mun maneh teu mengicai fa illam tajidu ma'an falam tajidu ma'an maneh teu mangicai fatayammamu sa'idan thayyiban tuh tayam instruksina fatayammamu sa'idan thayyiban mazhab Syafi'i maturaban tahira lebu tina taneuh maksudna taneuh anu geus lebu nu suci. Tapi lamun luar mazhab Syafi'i mah kaya ning mazhab Hanafi nu bisa dipakekeun kana tayamum teh bahasana mongan Gusti Allah make bahasana gitu sa'idan thayyiba. Lamun memang bener-bener ieu sa'idan di mana turab pasti Gusti Allah ngabahasakeun cek Imam Hanafi ya fatayammamu turaban tahira turaban thayyiba. Tapi Allah ngabahasakeunana make bahasa fatayammamu sa'idan. Ge sa'idna dinya teh di mana suud teh hartina anu bisa digunakeun kaya ning atuh kapur ge eta termasuk kana sa'id di mana sa'id kapur sok pake nyanyi mah dah. Eta bisa pakai tayamum cek Imam Hanafi mah. Termasuk karena cadas digali kurang dihandap. Kemudian aya cadas wadas besi cek cadas ke kampung cadas deh ka ditu. Wadas, aing ka cadas teh ka diturunna tayamum. Wadas di urang mah eta teh dilemeskeun bisa. Termasuk karena batu-batu dilemeskeun bisa pakai tayamum lantaran bahasana ge adalah sa'idan thayyiban penting suci. Eta teh Imam Hanafi mah luar biasa. Aduh, bisa wadas, bisa kapur, bisa batu kali. Eta teh dibebek-bebek dilemeskeun pakai tayamum silakan sebab Gusti Allah ngabahasakeunana make bahasa sa'idan thayyiban. Cek Imam Syafi'i teh bisa tetap sa'idan di mana turab.
Di mana Imam Syafi'i nyandakna lantaran Kangjeng Nabi begitu Kangjeng Nabi rek salat wih ti pangperangan cak geus rek salat cak Kangjeng Nabi kadi coba wadah cai neangan wadah cai eueuh coba wadah cai aya tapi eueuh cai coba ke belah ditu teu aya coba ke belah itu teu aya saya langsung Kangjeng Nabi tayamum kana taneuh langsung beres hakada kieulah tayamum salat Allahu akbar nu kasaksian ku sahabat adalah taneuh nu ku Kangjeng Nabi pake tayamum berarti ieu bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an fatayammamu sha'idan ieu dijelaskeunana ku hadis Kangjeng Nabi bari dipigawe ku Kangjeng Nabi migawe tayamum make taneuh atuh sha'idan di dinya teh taneuh cek Imam Syafi'i geus ulah hese-hese tuh gitu. Oh, engke tenang heula. Tenang heula tadi geus dicaritakeun boga hadas tayamum heula. Kemudian atuh hadas gede tayamum, hadas leutik tayamum. Mantap kieu tadi lamun imadzhab Hanafi, lah mas tungun misa. Maneh teh ngaji mah pamajikan hadas gede berarti atuh tayamum hadas gede mandi berarti. Gaganti mandi tayamum mah kitu keneh bae teu kudu gugulingan. Kudu gulingan atawa neangan saember gurul. Numantak ieu tah fatayammamu sha'idan thayyiba. Cara tayamumna famsahu biwujuhikum wa aydikum min usaplah kumane wajah marana kabeh wa aydikum jeung leungeun. Berarti dina tayamum beda jeung wudu. Ai wudu mah tadi pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mirfaqain. Nah, ilal marafiq wa arjulakum ieu mah lain. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usap lain pagsilu usap. Famsahu masu usap sareng lamsu. Ai lamsu antol, ai mah usap. Famsahu ngusap marana kabeh. Wujuhakum kabeungeut maraneh kabeh wa aydiyakum jeung leungeun maraneh kabeh datang ka sikut biasa. Nah ieu cara dua doang tayamum mah. Dek junub hadas gede tayamum mah famsahu biwujuhikum wa aydikum. Hadas leutik tetep famsahu biwujuhikum wa aydikum. Sakitu kan carana kudu niat ibadah mas. Ieu taneuh tangis beres di dieu taneuh lemas. Kana wadah 2 kali doang cincin buka dek tayamum masih ada. Cincin Kangjeng Nabi Sulaiman. Awas gitu. Dek sabelah doang, nu ieu diantepkeun heulanan. Teu naon? Nawaitu tayammuma. Belum diangkat bener teh. Beres. Sabelah ieu jang ka dieu. Carana kieu tuh. Tek. Tarik ka dieu, puterkeun ka dieu. Tuh, lempengkeun ka dieu. Paskeun ka jempol. Tinggal sabelah deui kan, sabelah deui itu. Sabelah deui. Ieu tinggal ieu doang, dor bataen. Jadi 2 kali pukulan. Tinggal nu ieu doang. Pak. Tempelkeun ka dieu. Tungtung ala tungtung. Puterkeun ka dieu. Paskeun jeung jempol. Geus beres. Sakitu doang tayamum mah kuari mah wudu tayamum kitu keneh. Nek sakaligus 2 teu naon. Ka dieu tah. Plek. Beres. Sakali deui. Geus 2 tuh. Nu ieu jeung ieu. Cakan ditangkal Ambon keur naon nya. Jauhun. Ayo jangan ada uduk bae habak ke dinya.
beres. Eta tayamum. Geus sakit kitulah tayamum mah. Teu kudu kieu, teu kudu. Ieu kalebuan teh tah, kalebuan teh. Lamun tayamum cara dipraktekkeun cara wudu pohara. Asal beres tayamum cak pamajikanna momonon tanaon ieu. Inuh lebuh atuh lain sih, jadi ibadah atuh. Ieu na ge nu lemes, asal ayaan bae di dieu. Henteu kudu dikieutukeun. Titana ge pam saud dua. Mantak di dieuna, dina piki dijelaskeun. Na ieu pamsahu biwujuhikum wa aydikum ma'al mirfaqain biturbataini. Dua pukulan cek bahasa santri mah. Dia dua pukulan teh dua kena teh. Tuh, dua kituan, sakali jang beungeut, sakali di dorbatain ngaranna dua kali ngala, ngan ngalana make dorbu. Dorbu teh dipukulkeun ka dieu. Sanempel-nempelna kitu bae. Lain kudu kieu. Sia. Ye. Tah mangarana lain dorbu atuh kos kitu mangarana. Eta mah nyiuk sama. Atau mah bila perlu mah nitah batur, make batok adekeun batok. Enggak iurkeun. Abah nu kieu sia nu ngucuran. Abo teu kudu. Dor batai nitah kos kitu dor batai ni teh plak. Adieu. Nah, gitu. Mentah kudu belajar ge. Carana kitu tah mun urang teh. Lamun dua, langsung kan ka dieu tuh. Plak. Dia susah belah ka dieu. Beres. Mendek sabelah bae mangga ka dieu. Mun deuk sabelah ti dieu heula. Tuh. Ieu na ulah diantelkeun ieu tah. Tah. Sabelah. Set. Teh. Nu ieu heula tah. Set ka dieu tuh. Jam belah dieu. Beres. Jadi kos kitu tayamum teh mun deuk sabelah carana kos kitu mun dua. Set. Nawaitu tayamum. Beres. Teu kudu ada janggotan gitu. Teu kudu. Lain wudu ieu mah lain. Tah eta junub kitu, tayamum junub kitu. Geus beres ta junub, bari tayamum. Salat. Cara tadi keneh. Sarua bae. Geus fatayammamu sa'idan thayyiban. Imam Syafi'i mah sa'idan thayyiban teh lebu urang bermadzhab lebu teh taneuh. Bata teu bisa urang mah bata. Urang deuk tayamum batu bata meunang di Cisoka. Anu kurang pati asak buatan Cisoka mah. Ngan rada beureum doang ditipu urang. Kabelah dieu keuna, kabelah itu mah tetep arasak. Kumaha meulungna bae tah mah horeng. Ditutuan ku urang, dek. Ayo pake tayamum teu sah, sebab geus dibeuleum. Lain turub nu kos kitu mah. Batu bata. Atau cadas atau wadas kitu tuan ku urang pake tayamum teu sah. Imam Syafi'i mah taneuh bae geus pokona mah. Taneuh saaya-aya nu ditaneuh. Saaya-aya taneuh deuk kunaha bae bentukna hideung. Coklat, cara di Mekah mah atuh kos kitu bentukna kos kitu. Cara di dekat Mesir mah beureum, cara di urang taneuh beureum. Hideung kumaha ayana bae. Tapi mazhab Hanafi mah wadas bisa, batu bisa, kemudian atuh segala rupa bisa. Besi mah teu bisa besi. Mazhab Hanafi mah teu bisa teu ngameunangkeun tayamum ka besi, ieu besi atau ka kayu teu bisa. Kayu mah teu bisa mazhab Hanafi mah. Kayu. Teu bisa besi teu mah Ahmad Hambal bisa atau Maliki. Ka besi dan soidan thayyibat teh Imam Maliki teh besi gasok. Besi gak masalah, mantap di kapal, plak. Maliki, jika ada ulah salah mazhab. Namun Syafi'i mah teu bisa urang di luhur kapal, di luhur kapal tayamum teu bisa cek Maliki cek Syafi'i mah lantaran Syafi'i mah kudu mawa lebu bae. Atuh kuari bae teh urang mawa lebu ka kapal, mun ti bodem sia. Cecak awak kapal teh atawa cak naon gara-garana
Pramugari itu apa? Debu. Buat apa? Tayamum. Wah, gua lemparin dari atas kapal loh. Kapal mah emang angkot 08. Makanya mau lebu segala tuh menang atuh. Atuh sendal andur ada jore dia dilegekeun bae. Sapan orang lembur mah deuk ka Mekah sendalna jorepan. Aduh. Tepas pakai naik kapal ibu dak. Kudu gorobag ieu mah jelema. Kudu rapi atuh naik kapal mah. Tah eta mazhab urang mah kudu make lebu bae sedengkeun deuk tayamum mah di mana geus waktu salat. Geus waktu salat eueus cai kakarak tayamum. Teu diinstruksikeun kudu mawa kelebu urang teu kaluhur kapal henteu. Buat datang buat henteu urang ka waktu salat. Teu kudu. Jadi berarti engke bae kumaha di luhur kapal. Luhur kapal. Cek awak kapal. Tibalah kita sekarang waktu sholat zuhur, azan. Urang teu kudu eueuh cai pan di ditu, jang isang ese. Tayamum ge eueuh lebu. Nah ieu cek mazhab Syafi'i mah teu kudu salat. Henteu teu kudu salat, teu kudu tayamum, salat li hurmatil waqti bae. Di luhur kapal, salat li hurmatil waqti berdasarkan mazhab Syafi'i. Bae urang kieu bae bisa-bisa di kapal. Sholli fardhu zuhri arba'an rakaatin. Ulah make musak bilal Ka'bah nyawa Ka'bahnya henteu. Libur matil waktu. Allahu Akbar. Salat biasa orang sebisa-bisa orang. Libur matil waktu. Kayak datang kajidah. Sabara kali salat orang di kapal kodoan. Tapi lamun cak pada Maliki mah atuh tayamum bae cek cenah. Make naon tayamum na eta. Naon nu aya kursi gitu dan naon kursi ka kursi. Akli dabi ka mazhab Maliki, Hanafi mah teu bisa. Hanafi mah sebab Hanafi mah sak kumaha tadi teh ya. Lebu, wadas, kapur, pasir, menang. Batu di atau beunang ai ka beusi batu meunang. Malik Maliki, plek. Haru abah. Sakumaha tadi praktek nama ngan pedah sa'idan thayyibana. Syafi'i mah tetep turoba. Geus urang kaluhur kapal, eueuh turob li hurmatil waqti. Aya batur di kapal tatayamum modal kitu. Urang tenang bae geus boga ilmu. Ulah sok kabawakeun. Moal atur-atur kos kitu. Ai urang kumaha kitu. Siap teu ngaji manasik emang. Poho. Gawe naon atuh. Saya tak ulang jadi bekal ilmu teh ngeunah datang ka kapal teh tenang geus bae kalem. Batur salat urang mah teu batur tayamum urang mah teu boga ilmu teh ngeunah. Matak Gus Dur mah batur Jumat nya mah teu. Tenang bae malah ngabaso nya nama. Nama ngabaso Gus Dur mah batur salat Jumat nya nama ngabaso. Ditanyakan ke babatur kok enggak salat Jumat? Urusin kamu aja kenapa ngurusin gua? Ndek kumaha deui. Pokoknya memenangan gua aja walaupun bagaimana cak Gus Dur. Kamu sholat, lapar, saya mau enak. Tekaharti ku kabehan ge kok Gus Dur teu Jumat, malah ngabaso, babaturan nama salat Jumat. Beres jana di akhir kakak salat zuhur doang. Ditencerikeun ku kabehan Gus Dur enggak salat Jumat. Horenganan menangannya atuh keur musafir sidik naon salat Jumat. Tekana mantak siang mondok ulah sakola bae tolol. Gudur dilawan. Nyanana nu sakola ka Mesir ka Amerika teu nyahoon bab salat atuh ku Gus Dur bade tencerikeun. Aing mah teu salat teh Jumat keur musafir, dek naon salat Jumat, zuhur bae. Kitu, mata ilmu mah tenang, tentrem. Ngan sing ade kaluar ti imahna. Lamun urang kaluar ti imah poe Jumat, ba'da subuh kaluarna jam 7, jam 6, wajib salat Jumat di mana bae. Sing ade tah. Urang di ka Bandung poe Jumat kaluarna jam 6, tak subuh bae pokona mah. Di jalan kudu eureun, milu ka batur salat Jumat. Mun henteu digenjreng sia. Lamun aya ulah salat Jumat di jalan, kaluar ti imahna, ti lemburna, memeh salat subuh. Memeh salat subuh mun urang Cikupatnya mah deuk ka Bandung hayang ulah salat Jumat di jalan. Kaluar tah di Cikupatnya, ka mana? Ka Bitung. Di Bitung ngabubur di dinya. Di ka mana? Ka Bandung. Pan memang hayang ulah salat Jumat di jalan. Jadi tenang bae datang ka Bitung ngaba atuh. Ai berangkat di Bitung mah jam 7 biasa. Ngan eta mah asal kaluar ti imahna ti imah, kaluar ti imahna bae memeh subuh. Lo datang we ka Bitung, atuh biasa, dahar heula. Atuh roti bakar 5. Rokok. Berangkat jam 7 tahan ke di jalan teu kudu salat Jumat. Zuhur bae geus.
Tuh, eta kos kitu rahasiana. Nyata berangkat tak meme subuh qoblal fajri atawa ta subuh. Lamun mantap subuh, awas. Datang ka Cianjur salat Jumat, eureun wajib salat Jumat. Mun henteu doraka. Jumat eta sing hade. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.